Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkeun kumaha kahayangnyana. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun. Nyana geus henteu dituduh-tuduh. Henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana. Nafsuna anu ditalian ku nyana. Nafsuna kadang-kadang kumanehanana dihome. Iyalah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi kene aya sabaraha anjing kene. Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kene anjing hideungan. Lain kudu diusir guguru atuh nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun. Nyana mah geus hayangeun diuk di handap, malah anjingna nu didiukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge. Wah, di exit sia ku aing panitia goblok beredan. Teu kabagian kursi aing, pan aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulya, kok teh di bagianan kursi? Nafsu teh kos kitu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Lain kudu diusir urang, kudu guguru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu. Salamet ujianana. Kula aja sedih atuh. Lamun Anas kudu ngadekem pan teh kiai. Bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai. Tuh nya unggut-unggutan heuh. Asana kipu doli meureun. Wah, teu beres. Nah, akibat anjingna tadi keluarkan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah, menghilangkan nafsu, setan, jeung dunia, makhluk. Ketika geus bersih di hati, dititah deui ku Gusti Allah, ulah cicing di leuweung, ulah cicing di imah. Ndek saha nu mituturan jelema, kena nyahoeun rukun wudu, kena nyahoeun rukun salat. Mun pejabat kena nyahoeun bener jujur jeung adil, mun petani kudu nyahoeun. Atuh deuk kumaha balener aja kiai nage anjing hideungna masih di dieu keneh. Dibabawa lain puluh ratus anjing. Encan dikaluarkeun mah datang ka modar niamu. Molor ketika orang maut digambarkan kalakuan orang waktu keur di dunia. Mentaki Husein begitu manehna ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid. Betu ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi. Stop. Aya naon mama? Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang di silsilah. Wudu deui sia najis. Jageus bersih jasa. Baliknya ka imah mandi. Geus mandi heula wudu rapih. Geus rapih make baju nu bersih ganti. Dengan mantap melangkahkan kaki, percaya dirinya. Itu datang ka lawang masjid. Cek guruna Syekh Junaid, stop. Masjid mah tempat ka Allah, suci masjid mah. Ulah didatangan model sian najis. Aing najis di mana ya? Ya Allah, mama, abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu wudu. Ceknya sial meureun baju ye. Apa nang pamere bupati gitu ye? Sial ye. Eueuh masalah. Maksudnya atuh lamun bupati na korupsi aya pajaki mah tuh henteu mantap. Ih, sok salah bae. Tuh lamun Bupati Agus Junarang ngerendem
iya masalah tuh iya mah aman kaditu mudah-mudahan aman selanjutnya. Oh amin deleukeun lamun nyana korupsi ya urang mau ngadili janang urang milih pan bener tuh ulah hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula maksudnya dek naon dibenta korupsi barengan pajaki jeung kula mun 1 miliar sing 500 teu beres balikan deui ke dongengnya begitu nyana sakali bersih aing mandi wudu bersih beres pakaian buah nang meuli sorangan langsung ke masjid itu jauh keneh najis ya geus beak cak jalan geus beak abdi ieu wajan kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana baju sia bersih wudu sia rapih sesuai jeung fikih hate sia najis kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ke masjid mah tempat ka Allah ulah sok dibawa hate tah hate najis ya mawa ka masjid hate aya duniaan hate aya hubul jah hate aya hubur riasah najis masjid mah paranti ka Allah simpen di luar dunia simpen di luar jabatan simpen di luar masjid tahta kerajaan ka jero masjid mawa Allah karak mantep ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu najis atau najis lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid kosong panitiaan acan paling ge Habib Rojak datang gadenya ngejengker jana ya Karim urang menyaritakeun laler urang laler nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang cerita najis awak urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita supi komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur Masya Allah luar biasa urang teh boga jimat ngamanta ku kula harita Patriana rada didukung kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tah makam nu sajan-sajan mah sabodo lah teh mah makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih jeung sajeng nang ngabangun makam babari pan ieu zarah urang teu puguh situs anu luar biasa mantak doakeun Pak Zaki supaya jadi gubernur benar supaya bisa ngabangun Banten benar memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur nah lamun WH embungan atuh kula aduh Masya Allah iya zarah urang teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang wah ieu jawara teh lain ya Haji Kasan geus paeh Hasan tapi ieu potonganna akur ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula mengisi tentang silsilah kemudian ala kadar nyebit torikoh ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun torikoh mending tanya heula lantaran kadituna bakal cilaka kakara kupasan nomor kahiji kosru kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparud dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui kumaha anehna mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadam mantak wali mah model mun baju pang bagusna mun mobil pang bagusna naik Lexus terus wali aduh baby memang geus kletik mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce ngan aing dihijikeun jeung wawan meureun brabet ya jadi aneh engke bakalna geus eueuh dunia nuturkeun ngan geus balik teu hayang ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir kemudian Yordan Palestina Mekah Madinah doakeun ku kabehannya mudah-mudahan kula salamet nu di dieu salamet kabehan urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae encan nyaritakeun tentang karomah wah nyaritakeun karomah buyut Mansur nu sok didongengkeun ku kolot urang, ku guru urang pohara jasa aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan batang ka buyut Mansur dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho wiridkeun eta ku sia tengah peuting ge pamalingan moal daekeun beneran diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu bo atuh aing dikanyahokeun burungkunya sia nyaho aing leuwih ya Allah ya Rabbi isuk-isuk nang hampura henaon kula hampura aduh geus dikanyahokeun kula teu dek maling ya Allah wiridan manjur amat ieu sakitu coba minta ke Habib Rozak lain kos kitu punya nama ya goniu nya nama serius minta wiridan bari nya teu sugi-sugi ya goniu tapi buyut Mansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh anu sok urang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sakyana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakyana aing bebeja we ka guru aing Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng ajo bonteng dari piheulaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tak isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di wali manjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakiana aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disiat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh maknya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak silahkan tama datang di mana geus gede hutang datang frustasi ngaranna teh mah kula neuk norekat bae emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cekeun emang kunaon hutang sabelit hulu sia balik neuk norekat frustasi mah gitulah para jamaahnya hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana kurang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya Kalersan Hampura
aya nu membisiki kadu kakaulah hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun. Kadua Kiai Gomrowi Panggang, nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah. Acara keur peuting ge setengah acaranya na pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang ge sarua mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama, para habaib jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi, para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae pihatur tisim kuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina minggu ieu urang minggu terakhir di bulan Safar. Entak mimitian urang dina bulan Safar sakumaha biasa donatur pikeun kepentingan haul. Kaleresan haulna urang dina kaping 15 nanggalkeunana adalah minggu. Di minggu Senin Salasa Arbo Kamis Jumat Sabtu Minggu tanggal 15 Rabiul Tsani Maretna adalah tanggal 20. Nah, jadi urang mulai dina minggu ieu ngamimitian donatur pikeun urang keneh jang urang babarengan taqarrub ruruba ka Allah melalui para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala supaya maju agama urang kenalkeun diri urang ka para nabi leuwih-leuwih ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besi salahna nabi di akhir zaman mah loba nabi-nabi kajajaden kadengena teu bagus lamun nabi lahir di Kalideres asana ngadengena getek. Aya nabi urang Lampung, aya nabi urang Garut, aya nabi urang Pangodokan. Jore jasa tama boro-boro nabi nu lain nabi ge jore lahir di dinya Pangodokan. Tapi atuh geus kitu bae ti baheulana. Tuh. Ya. Jadi wawuhkeun diri urang ka nabi besi aya nabi-nabi kajajaden. Mantak unggal kitab komentar wajib urang mere penerangan ke anak urang hiji nabi urang ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirna di Mekah diutusna di Mekah ngalih ka Madinah pupus di Madinah tah geus kitu supaya anak urang apaleun bolak-balik. Mantakder ku ahli sunnah mah dikembangkeun jadi tiap bulan maulid ngayakeun acara maulidan jang supaya ngajelaskeun kisah-kisah ti mimiti lahir Kangjeng dugikeun ka pupus. Urang manunggeus karolot alhamdulillahirabbil alamin ti mimiti muludan baheula cukup ku asraqol ku marhaba datang ka dikembangkeun ku ceramah-ceramah bahkan nu lain ahli ceramah ge seperti artis aktor milu ilu biung di dunia ceramah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi nyahoteun ku resep da dibere amplop tah macam-macam pokona mah tah geus hiji. Kemudian
atuh kenalkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh maju agama sabada Kangjeng teh aya penerusna, ialah para khulafaur rasyidin. Belah dieuna diteruskeun ku para wali-wali Allah, moal kuat agama mun dicekel lain ku wali. Lantaran gulak gilek bae nyekelan agama lamun lain ku wali. Wali memoal gulak gilek lantaran nu dilirik iwal tihiji we kaagungan agama Allah Subhanahu. Kaluhuran jeung kategeran agama ngajak wauh ka Gusti Allah hiji be eta be telurak lirik ka sisi ka gigi aya nu nawaran jabatan embung aing mah ka Allah we aya nu nawaran harta embung hayu urang ka Allah we aya nu nawaran berbagai macam embung aing mah ka Allah bae sakalina anslug di dunia organisasi jeung di perpolitikan nyana mangan sakadar dek ngagungkeun agama Allah, ngaluhurkeun agama Allah. Aya kesempatan mah di negara, di organisasi aya kesempatan jang li i'la'i kalimatillah daek mun lain embung bae jadi teu golak-gilek. Aya di mana bae lurus jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun lain wali gulak-gilek akarak ditawaran jadi tim ngagilek adu tawar Avanza apa Innova geus lain agama deui. Tawaran di organisasi posisi sakitu bagusnya lain ngaluhurkeun agama pake rebut itu keneh di pemerintahan pake sukat sikut tujang tajong geus lain jang ngaluhurkeun agama mantak morosot agama ajur agama mun dicekel lain ku wali Allah mah nu mantak tegerna agama dicekel ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di Indonesia bae aya Sunan Ampel, aya Sunan Kalijaga, terus Syekh Syarif Hidayatullah, di Banten aya Syekh Maulana Hasan Nudi. Berkembanglah agama ku wali dituruskeun ku ari ku penerus-penerusna nu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Entak Amerika beterseupeun ayana bangsa maulidan, ayana bangsa marhaba, ayana bangsa haol-haolan ki Amerika mengkecap lantarannya nama teu didenge nambai ulama ke Amerika, ditambailah ulama supaya ngahancurkeun eta, diliberalkeun, dikapitaliskeun, disekulerkeun, ulah nyekelan agama nu asli. Baralik ke Amerika mulailah nyana dakwah ngabid'ah-bid'ahkeun maulidan, ngabid'ahkeun haul. Kurang puas keneh tambai ke Amerika dibuatlah JIL, jaringan Islam liberal. Dikembangkanlah di dia ku Fahrul, kemudian terus dikembangkan di dia ku Nur Khalis jeung saderetanana dicecer melalui Muhammadiyah, melalui Islam Jamaah, melalui PKS jeung sajabana. Kitu sejarahna. Si Fahrul mimiti nama teh bisi aya ngaran Fahrul Tajong habek eta mimiti nama panggil ke Amerika. Kitu sejarahna. Lantang unggal negara, unggal daerah
terutama Indonesia nu kudu dihancurkeun lantaran kental dengan kitu kesunianana. Atuh dakwah di Cikupa nu ngabid'ah-bid'ahkeun maulidan. Di Balaraja, di perumahan-perumahan. Luar biasa. Asup ke pasar Kemis, dia tikem orang pasar Kemis. Dia tampiling di pasar Kemis lain lalagaan. Terbirit-birit baliknya daga itu. Ke Brebes. Alhamdulillah sakitunya na pohara jasa ngaantikeun maulidan jeung ngaantikeun haul makin berjamur meureun karomah wali hararudang boro-boro anu harirup nu paeh ge di Tanjung Priuk acak-acakan karomah lamun geus hudang sing hade emang kumaha gitu aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman urang mah kuari urang geus mengenal insyaallah lah moal robah, mudah-mudahan urang diberi kuat teger iman urang ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung percaya ka karomahna para wali-wali Allah. Sebab urang aya nu ngadidik di luhurna nu ararasik keneh maot urang kabehan pasti bakal mararaot. Cel anak orang incu orang nu eueuh ngadidik wali Allah solihin geus pararai kamari gaje solihin di ditu paeh hiji seueuh nu ngadidik teh teu nyahoeun aya ge bangsa jaringan Islam liberal bangsa kapitalis wungkul nu kos kararitu anu nyana menuhankan materi nu ulah resep ka Al-Qur'anul Karim timbul engke ti anyak incu urang dimimiti ku ari di SD na geus diliberalkeun geus dikapitaliskeun budayana tumbuh engke SMP na SMA na sementara wali Allah geus arareueuh nu ngadidik pikumaheun ka hareupna mata wauhkeun anak urang jeung incu urang ka wali supaya nyahoeun bahwa di dunia teh horeng aya wali. Ulah diwauhkeun ka bangsa profil-profil tolol, profil-profil Yahudi, profil-profil Nasrani, profil-profil nu bangsa bararejag nu kos karari itu mah ditolol-tololkeun ditayangkeun di televisi bimimiti Batman-na, Superman-na, datang ka Power Ranger-na dan lain sebagainya. Wow, budak leutik teh geus ngarobrolna nu kos kitu bae lantaran pertama dididikna ku Yahudi langsung ka jero hatena tet ararasuk. Wow, ngomongna ge budak leutik, waduh, lamun aya Super Ranger mah, wah Power Ranger nu karona teh karari itu teh. Kolot geus teu nyaraon, budak sia ngomong naon? Teu nyaraon, koreng geus perubahan. Geus perubahan dididik ku Superman bisa hiber. Dididik baheula mah atuh eueuh nu kos kari teh kuari teh teu nyahoeun. Ayana sosok ulama nu bener nu mana? Profil ulama anu lurus nu mana profil wali teh nu kos kumaha tah kajeun teuing kunyana dibid'ah-bid'ahkeun ge ka kula geus datang sabaraha urang nu ngabid'ah-bid'ahkeun carekan ku aing sia imah aing ieu aing mabur sia ka ditu naon ieu kahareupna pikumahaeun sementara ieu Nasrani jeung Yahudi terus-terusan mantak ka urang gade datang Hisam di wali-wali di Libanon ke Amerika sok ditayangkeun di televisi mancanagara dunia nyana profil seorang torikoh kelas internasional asli urang Libanon cicing di Amerika eta mah buatan Amerika untuk mengaburkan wali-wali nu asli jeung torikoh nu asli ulah katipu sing hade mendak mun teu boga jalur-jalurna bakal katipu tanyakeun silsilah ti mana trek salah lain janggotna kajenting datang ka taneuh lain nyana bisa hiber tetep bae lain sihir kitu bae boga jalur tersendiri tetesan langsung ti Kangjeng Nabi moal kaliru nu asli mah tak kajeun teuing urang Libanon kajeun teuing urang Turki kajeun teuing urang Amerika lamun asli kanyahoan lain asli kajeun teuing udeng-udengna sagede godag nyaho godag sia manya budak gori mah godag nya lain bae tetep bae dirangkul
kemudian pelukan jeung SBY pelukan 1000 kali pelukan nu nyahoeun ulama Indonesia lain bae Jawa Timur Jawa Tengah nyahoeun lain thariqah asli sehingga ada besi berkembang di Tangerang kula didatangan ka dieu supaya datang mah silahkeun tapi ngembangkeun kos kitu awas dek nyieun pengajian di pendopo kula supaya hadir berdampingan jeung manehanana dengan Pak Bupati dan Pak Wali Kota embung aing embung apa alasannya embung bae geus pokona teu nyahoeun setelah diteliti truk pengkaburan kaburnya di Libanon diusir ku urang di Libanon mendak mun teu nyaho bahaya nu kos kitu mah tuh aya nu zikir di mana ieu Cirebon mana silsilahna ieu hasilna kumaha ieu lamun zikir bisa wauh jeung jin jalain kitu toreko mah lain ditawau jeung jin lain aya deui tek itu mana ieu mah teh anu nyanding ke Tuan Abdul Qadir ai mah nya Tuan Abdul Qadir nyanding kitu mah ngaranna kos itu begenderuah tuh macem-macem zikir di orang sing hade besikat tipu lain eta zikir mah hiji titik dek makrifat ka Gusti Allah anti dunia anti makhluk anti materi anti nafsu hiji hayang wauh jeung Allah subhanahu mantak patennya nama teu bisa diganggu gugat ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali atau ka Abu Bakar Siddiq dua jalur tek teu bisa diganggu gugat aya lain kanyahoan gitulah keistimewaan kitu agama Allah anu dititip-titip ku Kangjeng Nabi lantaran ke di akhir bahaya loba nu ngadompleng tetep bae sadajan loba nu ngadompleng tetep bae emas mah tetep emas barlen mah tetep barlen bae mantak dibuktamarkeun di zaman kitu Gus Dur muktamar thariqah maksud muktamar thariqah teh ndek lain dek nanaon ndek mengantisipasi thariqah anu gor mu'tabarah besi aya thariqah gor mu'tabarah anu tidak diakui dari jalur-jalur thariqah dibuatlah muktamar thariqah sampai ayeuna aya muktamar thariqah di Indonesia nu kuari diketuai dikepalai ku Habib Lutfi Pekalongan cuman atuh sekedar ketua baik bagus jangan mengecek muktabaroh jeung muktabaroh mantap di urang insyaallah minggu kamari dulu dicaritakeun ngundang Kiai Ndim ti Kendal undangan pertama lantaran TBB Jaka kula karat ngomong langnya nangis ngomong kaditu atuh teu kapanggih kedua kali teka panggih ngahaja kula ngutus ti dieu berangkat sa mobil ka ditu alhamdulillah malah ngobrol panjang malah kitu ramah jeung sajabana nayeunyana insyaallah bakal hadir di haul urang geus teu kudu ngomong nu pinter ngomong urang kurang kumaha di Jakarta sakitu ambalayahna di Bandung sakitu ambalayahna ieu mah asalna leuh beungeutna bae ieu lah beungeut jelema nu tilok hees ti peuting sakitu bae cak urang Cikupa aja aya aki aing tilok hees cenah batuk bae tapi tah mah gering tah mah hees nah ieu mentek kalau aya deui anu nawaran ti Kalimantan aya nu nawaran besi deuk ngundang aya hiji ulama di Kalimantan sarua ti lokal luar bae geus embungeun nya naon tapi muridna loba nu jara di ulama ieu nu hese ge ieu teh nyitak ulama supaya dakwahna dipake karesep ta eta nu hese teh nu mentak orang-orang Kristen mah neuleuh gereja neuleuh masjid mentereng teh nya nama teu serab neuleuh masjid bahkan disumbang kunyana disumbang ku Kristen mah ditahieun masjid teh disumbangnya nama seetik-etik acan silau ka masjid bude mewah mentereng henteu sebab masjid mah teu pernah mencetak ulama tapi pasantren yayasan pasantren kos kararieu nya gergeteun jasa sebab dicitaklah ulama-ulama nu lantang nu nyaritakeun haram halal tanpa pamrih tah
di pondok pasantren kos kieu mendak trek digeser ku nyana supaya ulah kumaha ieu dengan caranya neuleuh masjid jangan nyumbang bikin masjid sanajan di satu tempat mah hese tapi nyana teu silau saeutik-eutik acan sebab eueuh hiji ulama jebolan masjid tapi pondok pasantren iya gergetan jasa aja naing mah nyeun gerget nyana bae geus pokona mah hendak aya jelema Islam gergetan ka kos kieu liberal berarti teh Islam teh tah kos kitu da ieu wari urang insyaallah tanggal 15 urang ngarayakeun haul seorang kutub mulai ti kuari urang sakumaha biasa saikhlasna urang babarengan ruruba memperkenalkan diri urang kawali Allah anak hincu urang ngan ulah dibejaan nu sejen-sejen mah urang bae nu sejen-sejenan nu teu ngaji mah ulah urang bae geus lah kitu ge urang ge aya anu sempet bae nu teu sempet ulah geus teu deui mah urang bae babarengan nyambungkeun silsilah urang ka para wali ti para wali langsung ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasimpulanna mah sakadarnya obe dugi kadenget ieu insyaallah tinggal kumaha kersaning Gusti ka dituna apakah waktu nanyana atuh ku Allah diizinan sehat ya jeung sajabana tinggal urang ngadoa mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur ku Gusti Allah dugi ka haul oge terus dugikeun ka tambah-tambah ibadah urang oge mudah-mudahan anjeunna dibere lalugina ku Gusti Allah aya izin ti Gusti Allah dikersakeun ku Gusti Allah hadir di haul urang teu hebat ngomongna asal diuk bae doa cukup komo bari jeung nyana nyarita mah sadaek nanyana moal kaluar ti caritaan ibadah ieu nu kos karar itu moal nyana mah paling nyarita-nyaritakeun zikir nyaritakeun ma'rifat nu kos karar itu bae sebab dunia nu aya di hatena eta sebab jelema mah nyarita teh sakumaha nu aya di hatena minal kalama la fil fuadi omongan mah nu aya di jero hate eta kahiji nomor kaduana tanggal hiji maulidna jatuh pada hari Jumat berarti ayeuna minggu Senin Salasa Rebo eta rebona dina akhir bulan Safar ngaranna Rebo Wakasa faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin ba'dul arifin ti ahli kasyaf nyarita anjeunna bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 baliyatin wa 20 alfan minal baliyat tiap tahun jang satauneun eta adalah 320.000 balai diturunkan 320 balai yakni penyakit diturunkan aku Gusti Allah sekaligus wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar malam Rabu etalah tadi turunkan ku Gusti Allah sekaligus tek jang sataun engke anu jang bulan anu pada waktuna diturun ieu mah heulanan diturunkeun diteunden di langit kahiji eta 320 balai jang satauneun cencelengan jadi atuh fayakunu zalikal yaum as'aba ayyamis sanah poe eta teh perbo eta tah watu pang berat-berat da pang bahayana poe dina sataun poe rebo eta tah rebo kasa rebo akhir dina bulan Safar pilinganyeun kitu antisipasina taqarrub para ba'dul arifin ka Gusti Allah jeung eta dengan kasafna dibere
aya faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin sajaleman nu salat dina poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihah surata idza a'tainakal kautsar 17 marrah. Dan selanjutnya ngan urang mah teu kudu, jadi urang mah teu kudu salat, urang mah geus teu kudu atuh emang kayang nah diulangkeun mah pas jasa atuh. Aduh, iya mah khusus di ba'dul arifin ka ba'dul arifin sebab moal bisa cara nah geus jalain jang umum jang khusus baik. Jang umum teu kudu malah mun aya anu salat di masjid ulah milu urang mah ngan ngageunggeurekeun ge ulah. Bisi aya urang lembur ustad ngajakan salat terbokasat ulah milu ngan ngageunggeurekeun ulah antepkeun nyana-nyana urang-urang ngageunggeurekeun ulah milu ge ulah bid'ah hukumna jang umum kecuali jang khusus aya cara-cara tersendiri. Doa nama teu nanon keur geus fotokopi doa nanti Allahumma ya syadidal qawi ya syadidal mihal ya azizu zalat li izzatika jami'u khalqika ifini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisairil hazani wa akhihi wa jaddihi wa abi wa ummi ikmini syarra hadzal yawma yanzilu bihi ya kafi fasayakfikahumullah wa wasami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa na eta aju nyin salalim ba'da subuhna nyin salalim azimah nah mun azimah nama silahkeun ka para kiai ustad nu bisa nulis ke ba'da subuh poe rebo kacaikeun hasilna memeh ngadahar jeung nginumna naon eta heula. Baheula geus difotokopi doana jeung salalimna ngan ku ari mun ditanya di mana teh fotokopian wallahu a'lam. Geus teu nyararaho deui. Boro-boro anu ngaji denge dan kilang ditulis ge neundeuna di mana meureun. Sakitu ge ditulis. Komo nu ngaji denge doang mah geus salsup asal asup ti katuh kaluar ti kenca, asup ti katuh kaluar ti kenca. Oh masalah sakitu. Pokoknya mah ngaji ngorot-ngorot dosa gitu bae geus. Komo nu geus kolot mah boro-boro nu geus kolot nu ngorakeun ge para rohwan bae. Komo haju loba nonton TV mah. Kamari pas surat Malaysia jeung Indonesia sabarang beureun ilmu nu nganceng eta. Ngaranceng ilmu sakali jeung surat ngaranceng geus teu karasa. Insyaallah nah ieu jadi rebo isuk rebo wakasan ba'da subuhna eta engke nulis salalim salamun ala Ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun terus kolam berlebar salalim ngaran aya azimahna nu geus baheula teh eta ditingali deui kemudian dicatet buku ditulis kacaikeun caina ke ka sumur-sumurkeun ka kula ka mana terutama nginum urang heula ti heula tah kitulah dina rebo wakasan dina rebo isuk ulah waka ka mana heula mun memeh nginum eta jang satauneun eta supaya urang ulah kakenaan cocoba jeung balai anu ku Allah diturunkeun dina malam rebo eta. Urang nuluykeun pangawasan urang walau kharajat bi ghaibati li ziyaratin wa nahwiha lam taskut sarwiti boga salaki ngaran Zaid kuari ke Zaidna usaha ka Jakarta sarwiti sorangan di imah aju dijoroker eueuh salaki nya sarwiti ziarah ka dulur
Nyi Sarwiti ziarah ka indung Bapak Sarwiti, ziarah ka tatangga nu kudu didatangan, aya kepentingan nu kudu didatangan. Ta eta model ngalayan nu gering, aya nu maot takziahan. Ta eta Nyi Sarwiti kaluar ti imah waktu salakina keur eueuh ngan kaluarna aya motif anu dimenangkeun ku agama, yakni ngaziarahan dulurna atawa ngadatangan indung bapakna atawa nyana ngalayan nu muriang tatanggana atawa nu mau tatanggana tetep bae napakana teu gugur, wajib bae Ki Zaid mere napaka. Wal azharu ala nafaqata li sogiratin. Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti urang Cikupa kabeneran Nyi Sarwiti nate ieu adalah umurna kakarak 7 tahun. Aya awakna marada gede ngan umurna kakarak 7 tahun. Jadi Ki Zaid kawin ka Nyi Sarwiti teh disebutna kawin gantung. Aya hubungan meureun antara Bapak Ki Zaid jeung Bapak Sarwiti teh kulantaran aya hubungan erat cak Bapak Nyi Sarwiti geus be urang kawinkeun anak urang ka anak anjeun. Abe pertalian urang lanjut yuk. Cak Bapak Ki Zaid pan anak anjeun mah ieu mah atuh leutik kajeun urang kawin gantung be. Oke geus dikawinkeun ai Ki Zaid nama umurna 35 tahun. Ari Nyi Sarwiti da umurna kakarak 7 tahun. Waduh. Bohara ya. Kulantaran leutik atuh can bisa dialep suka Nyi Sarwiti teh. Tak ieu begitu dikawinkeun, oh masalah atuh budak ieu diais ku Ki Zaid teh atuh biasa bae malah dipandian, diroskam. Sakumaha kuda. Bandian di jero kamar biasa bae. Manean budak atuh ngaranna ge. Jalan ketek teh nyamun salakina tuh budak karena gitu. Geus eueuh masalah tak kos kitu. Ngancan kuateun aya di sarean mah. Ulah coba-coba kakara 7 tahun di sarean. Asana bahaya ieu mah ieu. Komo Ki Zaid umur 35 tahun mah. Haju pernah di Arab deui beneran. Tah ieu ulah coba-coba encan kuateun. Anak can kuateun berarti kuari Ki Zaid gabogaan pamajikan budak can ditamkin, can dijima. Nu jadi masalah, ieu wajib napakah apa henteu? Zaid boga pamajikan Sarwiti, budak kene ai Ki Zaid nama dewasa bahkan leuwih ti dewasa ngan can ditamkin, can dialep suka. Ta ieu keputusanana nurutkeun ceuk Kaul Azhar, ala nafaqata li sogiratin, teu wajib napakah lantaran pamajikanana budak keneh. Antak ieu sakumaha kamari lamun nurutkeun kaul jadid ieu can wajib napakah, lamun cek kaul qadimah geus wajib napakah lantaran nurutkeun cek kaul qadimah asal akad bae geus wajib napakah. Tapi lamun cek kaul jadid lain sakadar akad mah can ngawajibkeun napakah, tapi nu ngawajibkeun napakah mah istimna, yakni tamkinna ngalep sukana. Nah kulantaran can bisa dialep suka cek kaul jadid can wajib napakah, cek kaul qadim geus wajib napakah. Ta'arud antara pendapat Syafi'i keleh antara jadid jeung qadimna. Idza ta'aradal qadim wal jadid fal qadim laysa mazhabi. Di mana ta'arud kaul qadim jeung kaul jadid maka kaul qadim laysa mazhabi. Mantak wallazi yu'malu wal jadid, nu diamalkeun adalah kaul jadid. Kasimpulanana Zaid teu wajib ganapakahan pamajikan dan nu ngaran Sarwiti lantaran pamajikanana leutik keneh. Kuari dibalikeun kumaha lamun Nyi Sarwitina umurna 20 tahun lai Ki Zaid umurna kakarak ge 7-8 tahun kawin gantungan nu kuari nu leutikna salakina. Ai Nyi Sarwitina mah geus umur 20 tahun bahkan bejana cenah pernah kawin sagalarang dabeng serat berarti.
berarti geus hayangeun jasa geus nyongsrong jasangan kulantaran nurut ka indung bapa nate mika hayang ka Ki Zaid supaya jadi salakina aya hubungan antara bapa jeung bapa maka dikawinkeun Nyi Sarwiti umur 20 tahun ka Ki Zaid umurna kakarak ge 89 tahun berarti Nyi Sarwitina dewasa ai Ki Zaid nama budak nu jadi masalah kuari napakana wajib apa henteu gitu mun ieu nanyakeun ka Hansip moal bisa moal bisa Hansip paling nya ngatur-ngatur di balai desa Hansip mah parkir ge mun rokok rokok balik nya mah tah iku bae wa annaha tajibu likabiratin ala saghirin sanjana apakah wajib pikeun Nyi Sarwiti nu dewasa ada sogirin kewajiban kasalaki Zaid nu leutik keneh beda jeung tadi Ki Zaid leutik keneh umur 89 tahun kuari dikawinkeun ka Nyi Sarwiti umur 20 tahun tak eta teh sanajan Ki Zaid can hayangeun can bisa numpakan Nyi Sarwiti can bisa bae kajen kukumaha ge kajen dipaksa-paksa ge milih bae Nyi Sarwiti teh kumaha cenah geus teh nu jelas can bisaeun ta eta tetep wajib apakah lantaran naon sebab geus jerahkeun diri pan Nyi Sarwiti na ka Ki Zaid malah geus bubuka bae asal tas maghrib bubuka asal tas maghrib bubuka atuh eta mah henteu teh Ki Zaid na tah mah okos anu peluh bae Sarwiti boga salaki ngaran Zaid kemudian menang 5 tahun kebeneran tabrakan terganggu sarafna anu kazakarna peluh tah eta teh pan ai Nyi Sarwitina mah atuh hayu bae ngajakan malah siap jasa deuk sampai 5 kali ge los Ki Sarwiti ngan Ki Zaid peluh tah eta teh wajib bae napakah sanajan teu jima lantaran panyakitna lain di Sarwiti embungna teh atau panyakitna aya di Ki Zaid peluh ongkoh wajib napakah ongkoh aduh pangjore-jorena mun lalaki geus peluh lantaran eta cak Iki Ruslan dina kitab nikmatud dunya salasa nikmat dunya ayat 3 naumun wa qublatun wa idkhalu zakar nikmatud dunya salasun nikmat dunya ayat 3 paltu tabal namun waku bladun wa idkhalu zakar hiji nikmat dunia anu terus bakal ke akhirat hiji sare di akhirat geng ke di sorga aya hees sare ngeunaheun sare teh nu lalesu udang sare jadi gerak aya di naon kitu ngaranna seger dua nyium eta ngeunaheun komo nu seungit-seungit mah urang ngambe minyak seungit nu ngeunaheun ge hate teh jadi bengras gitu kene pamajikan urang ge lamun teu bau pamajikan na beneran can mandi mah barang diamban ku urang jadi masih mah bau kadal tetep ente senang ta nu katilu nama idkhalu zakar ngasupkeun zakar ge ulah saasup-asupna eta nikmat dunia 3 nu bakal kabawang ke akhirat di akhirat ge eta mah aya tanu di dunia di akhirat diturunkeun ka dunia eta 3 eta mentak lamun lalaki geus teu ampuh dongkrak antik nang geus eta ceki soleh teh mah teu paeh mah bahaya paeh listrik paeh mobil paeh dorong bahaya lamun eta nu paeh Masya Allah. Jadi berarti 2 masalah nomor kahiji lamun Ki Zaid dikawinkeun ka hiji awewe ngaran Sarwiti Ki Zaid na dewasa ngan aya awewe na budak can siapkeun ditamkin can masrahkeun diri can boga kahayang teu wajib napakah tamah lantaran can tamkin na aya di Nyi Sarwiti tamah panyakitna hartina panyegahna kuari dibalikeun Ki Zaid na budak kawin ka Nyi Sarwiti dewasa
eta mah nyisarwiti nama geus siapkeun jasa ka tangan Ki Zaid na anu barana budak keneh maka wajib napakah tamah kumaha mulai awewe munggah haji tanpa aya izin ti salaki Ki Sarwiti teh yang munggah haji keukeuh jasa ka Ki Zaid teh ngomong deui ai Ki Zaid nama embungeun waka engka Mekah bahkan ngalarang ka Nyi Sarwiti ulah wakang ke bae engke kakak nu mantak ieu embung ka Mekah kunaon aing masih naik kapal na basi ragag heuh jabatur ge ieu geus loba nu ka Mekah teh jasa saralamet embung we pokona mah aing mah kajen kuku mah ge mun aya kapal laut deui aing mah endeuh bawa atuh tah mah iraha milu bae jeung kapal dagang mul pakana mah ulah bae geus Ki Nyi Sarwiti teh diulah ka Mekah teh tadi ulah ku Ki Zaid tapi tetep bae Nyi Sarwiti teh maksa bae wa ihramuha bihajin aw umratin bila idzin nusuzun eta Nyi Sarwiti ihram haji ihram umroh tanpa aya izin ti Ki Zaid sebagai salakina nusuz teu wajib napakah ieu keur carita di Mekah ya ikhrajuha bihaji urang Mekah ku ari hayang ka Mekah hayang ihram gitu urang Mekah keneh di imahna di Mekah ku ari Nyi Sarwiti bebe jadeg ihram haji teu diizinan ku salakina ta eta teh begitu kaluar ti imah nusuz begitu kaluar ti imah nusuz ai di urang mah di Indonesia Nyi Sarwiti hayang ka Mekah munggah haji teu diizinan ku salakina ta eta teh doraka meleg-meleg bisa bae awe mah izin salaki mah dek umroh dek haji bila iznin nusuzun ilam yamlik tahlilaha mun teu ngamilik kana ngahalalkeun pamajikanana yakni nyana ngalaksanakeun hajina umrohna ihramna ihram nu wajib kecuali mun dimilik tahlilna hartina dimilik tahlilna teh bisa dibatalkeun Sarwiti geus ihramna ihram sunah kemudian ku Ki Zaid diulah mun kaluar bae nusuz kulantaran ieu mah deuk sakadar itu sunah doang maka diulahkeun meunang tadi diulahkeun teh bisa ditalikeun dibatalkeun salila can kaluar atuh teu nusuz geus kaluar mah nusuz bae fa in malaka wallahu a'lam بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allahu a'lamu bimuradi maja'ala orang nyarakeun syaraat tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing onta bahirah wala saibatin min zaidah lan warana onta saibah wala wasilatin lan warana onta wasilah wala ham lan warana onta ham kama kana ahlul jahiliyati apalunau gaya baranggangan zabali jahiliyah iku migaya ahli jahiliyahu ingma hadda waja'lu Rual Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking Ki Sa'id kang butalan nang Ki Musayyab qala ling ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u darruha li-taghit utawi onda bahira mai ku allati onda yumna'u dan siga opo cai susune ya lati li-taghit kadue pirang-pirang patung Fala ayyuha wala yalibuha maka waranana merasa ing leti buahadun sapaun suji bidan nasi kan tetap saking manusia wasaibatulan udaya anda saibah maganu iguan ya ahlul jahiliyah kabeh
Yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeha ing zaibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un magara dan tanggungkan ing atas zaibah pasuwiji-wiji wal wasilatu lan udu anta wasilama naqatul bakri ku anta kang warat guru kang au itan ya naqah ya walini tajil ibilin dalam awal manaka ibil biunza anta biunza galawan wadon sumatasana cara gariming do iyata yanakoh ba'du in dalam sausane unza biunza di kalawan wadon kang mawane waganulan anaya ahli jahiliyah kabeh sipun aiku ngantep iya ahli jahiliyah kabeh ing wasirah itu agitihim gade pirang-pirang patunge ya jahiliyain wa salat ihdahuma bil ukhra lamun tepung basala suwijine ya unza karone unza rara bil ukhra kalawan kang wone laisa bainahuma zakarun kang oranana iku tetep dalam antarane karone unza rara unza no hiji jeung unza no hiji tadi zakarun lanang walamulan udaya anta hama bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekaken iya kang maceki ya bahlul ibil ad-darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang aiza qada maka tatgalan kan iya ham darabahu ing pacekanan ham ada ulan ngantep ya lul jahiliyah ing ham itu lagi tiga ada birang-birang patung wa'afu minal hamlilan pada nyungken ahlul jahiliyah kabeh wing pahluk saking momotan pala yumalu alaihi syai'un magawara dan tanggungkan ingat tasya mo'opo syai'un suwiji-wiji wasamuhul hamiyalan ngangaranan ya ahlul jahiliyah wing hamal hamiyah ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi sapong ake kang pada karupul ya dan gawe ku yaftaruna pada bigawe atau pada gawe-gawe aladana gabe Allah ing atas Allah kadziba ing goroh bidzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilahi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna tawilu akakene kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna zalika ibtira'un kana satune mangkono zalik satune mangkono mazkur zalik sarwa iku gawe-gawe ya naum gado biya baung kena zatune ya lijali aikum hukuman ya lijali kabe binam zalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun Allahu a'lam bimuradih landat kaladen ucapakan lahum gadwa alladzina kafaru ta'ala umran lazaraga baila mamaring barang kang turunkeun sapa Allah lan maring Rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atau ilahi kami ila hukmi tegese maring hukum Allah min tahlili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun siraga baqulu maka ngucap ya alladzina kafaru hingga pada sebenarnya kang yugo pingsun sadaya kafina tegese kang yugo pingsun sadaya ku barang kang nemu insun sadaya ingat tasema baining birang bapa insun sadaya minadini wa sanat saking agamalan sanat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum zalik anat tanyukubi alladzina ubzalika mangkono mawajana alaih
walau kanan sanjan halasana janana babirang-birang babane aladina iku ya baga besan suwiji-wiji waladan ora pituluh baga beira lagi maring bener wali sipalil inkar utai sipam ikut madakan gadwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung dingaranan patung Uzza Lata Manat. Itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadehes ka Gusti Allah melalui patung Yahudi aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadehes. Hiji onta bahiro, dua onta saibah, tilu onta wasilah, opat onta ham. Onta bahiroh teh onta anul allati yumna'u darruha litawagit. Onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaol mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang digagugugat ku Yahudi. Ieu mah dipersilakeun untuk patung, teu meunang diperes, teu meunang diganggu, diliarkeun we teh onta teh. Eta onta teh terketahui diopenbarkeun, dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman negara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu. Masya Allah eta kos kararitu baheula mendak atuh palayah libuha ahadun minan nas. Nomor kedua aya onta saibah. Onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung. Ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung. Mohon diberkahkeun ceknya tani urang. Aju urang tani pan bagus tanina. Ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung. Ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa. Onta ieu ulah diganggu, ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na. Eta onta-onta kos gara itu. Hasil maksud anu luar biasa. Ya, urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna. Aya deui onta wasilah mah anak qatul bakru onta anu ngora keneh. Anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan. Awal ngora keneh ieu onta lamun anakan engke bikang. Anak pertama bikang, ke anak kedua deui bikang. Ta eta anak ka pertama, anak kedua bikang, kemudian numbu bikang deui. Henteu aya lalakian. Mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang
nya nu lalaki nama bagian urang ima bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tama lantaran tama nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon deui mentek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah urang ka pangerankeun cak nya jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin oplok terus gitu dah aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yadibud darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang otak orang Timur Tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atau di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantap meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah naga tuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadar itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadar itu teh tapi lamun di Arab pembeureun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja teh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu eta banget kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu eta teh pemahaman orang jahiliyah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala saibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijeunan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos karar itu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae
mun mangga baik lain ulah maca sholawat ngan maca sholawat nah ulah dikasapekerkeun lalaunan baik sebab beusi dianggap satu aturan aturanna di dituna adzan baik tak eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngada rukun kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mantak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu sebabna isin nu maca kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikeun dek ramean paling yatim piatu bae eta mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik teh mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam mah teu kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah kusantunan yatim piatu endeuke geus teu kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endek mah santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isineun kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari-kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa 2 tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijienan ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanna teu ngarti bodohnya na teh mantak ka dieu na teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah ye nu kos kieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya terus bae eueuh jadi di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh ta eta teh termasuk
non gitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah maulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takerub jang pangeran-pangeran pugu pangeranna ge salah teh cek Gusti Allah mentak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka ranjana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah ye instruksi ya Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram tanu kitu mah haram tanu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiro saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis ieu termasuk kana khabis ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah naon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nu tunu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imro'atan haram tak iya mah besi aya ustad besi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena yu urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Tah eta teh mun di bahasan kos leuh jeung bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol. Lain potongan ustad da mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen henteu. Eueuh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin
pan izin jasa orang lamun dikiekeun masyarakatna aya anu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ya ayo ka dieu ye ka sorga mah tad kurang pan ka dinya sekupi izin jasa ayo kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka surga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood dasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca bisi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukharina halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia ngaji sia dijelkeun ku aing tanyakeun heula tuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tah nu kamari teh tobatna kumaha beuleum sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan ka hareup ulah salah jasa Masya Allah jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjabahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lah cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan anu bagus atuh pamaksudan anu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang ayo cek maju siap Pilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna enggeus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangani soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja WH anti tanda tangan soal gereja benar dan tidaknya terserah yang jelas di hadapan saya cerita begitu saya dukung dia bagus cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna ayo geura kadarieu ayo atut sia endeng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun aing bersuara tuturkeun aing henteu teh pokoknya kudu aya kontak politik lah bisa tuh kontak politik mah duit nanaonan dia aing boga aing duit pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokoknya mah beneran aing mah sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugih naon cenah boga naon ulah ungkul ka kanyaho sia pokoknya mah sugih bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo coba urusan sia ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ya aing mah nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak seutik masalah guys ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan namantak nya mah teu dipake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh saeutik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui saeutik deui naon tah eta panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta wae tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke ka hareupna
geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teteh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masya Allah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masya Allah kolot deh kiai sorbana gede udang-udangna gede nah iya mana yang ngaji belum mana karena ya awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna layak lamun saya teu boga kanyaho sama sakali jeung teu meunang pituduh tapi geuninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho padahal mah teu meunang pituduh atuh teu cukup mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah A B C D E F datang K sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teu cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teu cukup lantaran nenek moyang ge teu boga pituduh naudzubillah min zalik wa min zalik mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi dijauhkeun ti Kristen dijauhkeun ti para kafir-kafir diteguhkeun iman Islam urang diteguhkeun iman Islam anak cucu urang diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah di dunia wal akhirah kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala di barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.